Analis penerapan materi modul 5. Kaparigelan Basa Sunda tulis. Analis teori kaparigelan nulis jeung maca dina pangajaran warta Sunda. Materi pangajaran kompetensi inti tilu pengetahuan nyaeta 3.5 nganalisis isi pola pidangan jeung unsur kabasaan teks warta dina media massa cetak atawa elektronik. Kompetensi inti 4 keterampilan nyaeta 4.5 nyusun teks warta dumasar kana titenan atawa hasil wawancara luyu jeung struktur kaidah kabasaanana. Analis lingkungan diajar siswa kasang tukang kulawargana pituin asli urang Sunda dina kahirupan sapopoena ngagunakeun basa Sunda. Pangaruh tina ekonomi rata-rata aya dina kaayaan ekonomi kelas handap. Kaayaan sekolah anu pernahna di Kecamatan Cibalong Pakidulan Garut nyaeta SMA Negeri 27 Garut. Kalawan bimbingan guru asli ti basa Sunda mung dina tingkatan SMP can aya guru asli anu sarjana Sunda. Masalah anu nyampak nyaeta pangaweruh ngeunaan sastra Sunda anu hengker, motivasi diajar siswa sarua hengker, kasadaran ngeunaan pentingna atikan masih handap sarta kawatesanan kosa kecap dina basa Sunda. Kaitan antara materi jeung hasil analisis lingkungan diajar siswa. Model pengajaran anu dipake nyaeta Project Based Learning atawa PBL. Media anu dipake nyaeta media pengajaran audio visual. Sangkan siswa paham kana materi, eusi, struktur jeung aspek kabasaan dina warta bisa make teknik maca jero hate atawa teknik maca pamahaman. Dina nungkulan kahengkeran kosa kecap siswa bisa make maca talaah basa nyaeta bungsina pikeun ngalegaan daya kecap jeung mekarkeun kandaga kecap. Ieu proses maca talaah basa teh bisa dibarengan ku kamus basa Sunda. Prak-prakan nulis. Dina nulis warta teh bisa make teknik joint contraction nyaeta ngawangun teks babarengan. Lengkah-lengkahna anu kahiji, guru jeung siswa babarengan nulis teks warta. 2. Siswa diaping ku guru silih ropea tulisan. 3. Siswa diskusi secara kelompok ngeunaan teks anu keur dibahas. Nu kaopat, siswa jeung guru ngomentaran kana hasil tulisan siswa. Sikep siswa. Sarengsena diajar materi warta Sunda, make metode jeung media pengajaran, dipiharep siswa sangkan nyangkem kana struktur jeung aspek kabasaan dina warta. Tuluy bisa nyieun teks warta jeung bisa maca warta kalawan bener. Sarta bisa ngalarapkeun ajen moral tina pangajaran warta dina kahirupan sapopoe. Pamirsa, tepang deui sareng acara anu di Sunda TV. Sabar sonten dina pidangan kalawarta Sunda. Sawatawis iber penganyarna di tetar Sunda, parantos disusun ke tim redaksi sejadi sanakeun dina sonten ieu. Simkuring Arosi Hidayah bari serangan pamirsa salami 30 menit kapayun. Ayeuna dina sapoena udah bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun ude jeung padagang sejena anu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna teh tertib jeung aya nu ngurus mun pareng aya persoalan. Pamirsa, ieu nu nembe mangrupi pidangan anu pamungkas dina warta sonten ieu. Pamirsa, sakitu warta nu tiasa kapidangkeun dina danget ieu. Simkuring Putri Aprilia, sejak amit mundur, amit pupur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajengan Cigalubit, hiasana apit
Ieu sim kuring bade ngajentrekeun ngeunaan aksara Sunda. Yen aksara Sunda teh dibagi janten 4 bagan. Anu kahiji aksara suara, anu kadua